Hei, Bang. Akang, tanah naon eta teh sora naon? Di leuweung kieu nya amit-amit. Ai saroba dedengean. Sora buuk, Sora naon di leuweung. Kadenge. Heeh. Bagja Bapak Gubernur bieu ka dieu di leueuh. Oh, nepangan. Alhamdulillah nepangan urang dieu Kota Baru. Najan wengi geus. Najan wengi oge. Sumping we. Sumping ka dieu tawis mika cinta mika deudeuh kana budaya urang teh. Heeh. Ayo nepangan konsisten. Anceg. Panceg teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan, teu mikirkeun capek, teu mikirkeun susah. Ngurunyung ka dieu. Rumaos kewajiban nepangan masyarakat sebab pamimpin kudu bermasyarakat lain pamimpin kudu diistimewakeun ku masyarakat tapi masyarakat kudu diistimewakeun ku pamimpin beres akang beres jeung wano panjeung masyarakat gitu gitu tah ieu teh salah sahijina Bapak Gubernur teh ngaistimewakeun masyarakatna gitu sumohon Kang reueus abdi mah bangga akang gitu da bae reueus boga pamimpin kitu teh. Ulah kaget, Bang. Naon eta? Cok. Buah jurig nya. Iya, ketang teh sieun mah ku jurig teu. Eueuh kabejakeun jelema pae ku jurig eueuh. Tahayul teh kitu teh. Eueuh dihakan jurig. Eueuh jelema pae ku jurig da mun ku truk loba kagaleng. Heeh. Maka jeung sieun ku jurig tahayul teh kitu teh. Tong didenge teuing. Wah kaget, Bang. Sora anak Cina. Tawalu. Sieun berarti teh. Sieun tawalu. Sieun naon? Pamulikeun udud. Hayang dibaturan ki teh. Awa duitna nginyum. Kasaha? Maneh? Pan teu boga duit. Mau. Jurig. Ya. Ku kabejakeun jelema pae ku jurig eueuh. Mending disinglar ku aing. Singlar we jurig. Di darat una jaya nu dicai jaya una sang ratu mut-mut di bumi mengabanyu mingkem. Mingkem bale lager jurig di dieu. Awas jurig di ditu we bale lager. Kesan mah jadi perumahan lager. Bang. Naon Bang? Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kalet. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Salamet teh papanggih jeung maung. Salamet. Ieu mah lain jampe nu teu mati jurigna we noyod. Jurigna Murugul. Ulah kaget, Bang. Hah? Naon? Come here, my brother. Kadi ieu aya SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, beda perwata kopiah mah kitu teh. Islami manehna mah. Da geus di kopiah kieu mah kuring mah era atuh matak. Geus kieu mah era lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang. Apa kewajiban? Gitu. Atak ngapoe we ka masjid. Srek salat. Salat lain ngaliwat. Lolobana milu hees. Da geus ditawar 3 juta ieu kopiah teh. Usaha. Kudu gelo. Naon teuing nu gurawan lah mana?
Cing dengarkeun. Sok kusia suara naon. Tah, suara naon cing? Cik suara naon. Nu kitu teh gajah rek ngenog. Manya Ini si teh gajah rek ngenog gitu. Nu kitu mah suara lonok. Lonok mah lain kitu. Kumaha ku keruk nok, ku keruk nok. Nu kitu mah ti kukur ini nya ho. Eta mah helikopter. Wah kaget bang. Saha? Hah? Sia mah sora teh meuni weuh jualeun. Meuni weuh piduikeun sora teh. Sora make sima sia teh belegu. Gedean. Dengekeun ai. Cak, rok si Indonesia. Pake gerak. Kumaha mun Cik nggerong teh meuni tarik-tarik teuing. kumaha mun totos ke kenangan. Kumaha lamun tatos ka kenangan ka aing? Bang. Saha? Hah? Cak. Duh. Si eta. Sora rimso. Nek kitu sora teh. Ulah kaget ye kaula bang. Saya sanes itu Raden Setyaki anu milarian nyaeta Raden Narayana. Ulah kaget ye kaula. Datang neratanga teman. Datang neratanga teman. Ewuh mangkulingan Raden Nera. Wes. Allah saha teh. Aduh anjir. Saha teh? Emut. Allah. Emut. Saha teh. Aduh. Anjir saha teh euy. Aduh saha teh. Aduh anjir. Ai heueuh. Ai heueuh. Gusti, Nu Agung. Ka mana wae atuh? Wah, wuh ka kaula. Ke saya teh. Kawaka ngagabruk. Ngagabruk diheulakeun. Duh. Si Joko Bodo. Saha teh? Oh. Cepi ya. Cepi. Lain cepi kuring mah. Cepot. Ai heueuh. Bang cepot tah bang. Alhamdulillah ke saya teh. Anu tukang. Kuring piraku teu apal. Tinang lina TV atuh. Nya. Sa. Ayu ting ting. Paingan geulis. Ayu ting ting, ayu tungtang sia mah. Heeh. Ayo ting-ting. Dawalanya. Samohon. Ke. Kitu saha? Manya tak apa kaula. Hah? Kaula teh tina garalesan pula, Bot. Setyaki, aduh Gusti Nu Agung putra raja iteh. Alah semua kabeh hatur agan. Urang lesan pura apa ieu? Kurang lesan pura geuningan ieu teh semua kabeh hatur agan. Ditarima. Jeung saha di Bot? Abdi Ye. sareng dunungan ka dieu teh gudan. Dunungan saha? Mohon sareng dunungan Saha? Raden Gusti Narayana. Narayana sareng Raden Arjuna. Saha? Hah? Jeung saha teh? Jeung Raden Narayana. Edan sia. Heh. Lah kuing kunaon teh? Jeung si Narayana ka dieu. Simohon. Berarti ku sia aja. Ke naon teh? Naon jomolotot teh. Dikamanakeun salah cek aing. Ke naon teh? Dikamanakeun asik si teh boba. Ke naon ageun teh? Dipodaran sa ku aing. Duh anjir cilaka leu. Sok atuh kitu wawan. Lah Di mana si Narayana? Aduh cilaka da wala anjir. Duh. Potong halangan aing atuh teh. Saling. Atuh ka dieu goblok jalanan. Eta jalan lega. Didik jalan ke bawah ditu lega. Dipodaran ku cek aduh. Kurang ajar.
ape hatur akan aya naon dawala jika nu rewas aya naon dawala naon jang akan nguningakeun aya Raden Setyaki ka dieu aya Setyaki sumuhun bagja ke naha apaan Setyaki teh kerja di Jago Saemana di Lasanpura sumuhun akan eta oge abdi ge kaget teh nanging saurna teh duka kumaha dan nangtang kasalira kamanakeun cenah Setyaboma omuing teh kitu sumuhun teu kirang sareng teu langkung kitu agan cici mundur agan muningakeun agan aya Setyaki nya kan aya Setyaki ka dieu wah kapieulaan aya Gusti Dawala ieu kapieulaan tuh aya rek laporan ulah sanes bulan aya muning sumuhun di mana pot ngan aneh agan aya muning teh aneh kumaha aneh muning teh teh beungeutna bodas muning teh beungeutna bodas tuluy sukuna dua di mana di pengkeureun agan moal teh ka aing da si goblok moal teh ka wa teh kalonjengna teh kitu ari kaeraan teh eta mah cik sia teh da kakolot cepot Raden Setyaki nangtang agan kan saurna teh akan bade dipaehan kusaha Raden Setyaki mundur pot rek dipaehan kumaha jang duka Pak nangtang mana cen Rayana teh nu Rayana awewe teh mana kitu Pak kitu jang sumuhun ka bapa ge nangtang macna kumaha ka mana cen si Semar nu mana naon si teh mutong waka ungkung atuh daheung lamun nganok beunah henteu dari entog atuh ka mana cen si Semar nu jiga pinguin Ceu saha jang si Setyaki henteu ketang Pak abdi ge ngadangu ngupingkeun sia mun eta mah bina-bina teuing ulah kaget narayana ya ai pati pati hutang bilang dek bae bilang modar sekoe iya Setyaki damang Setyaki naon ieu teh nanaonan anjeun teh Setyaki jig lain urusan sia ya urusan lain tong pemilu jig amuing ke naon Setyaki naon sia gan cik atuh agan eta pipiluan wae mah anjir kalieur ieu aing wake jelengkeun Jus Gusti mereka bau kieu Bapak mereka melados kieu nah itu saha anu ngising deui teh kamalados kieu kumaha ieu teh tadi nuang jandela kurang ajar kaklasana narayana dikamanakeun sacek Setyaboma ha teu ngarti kaula ieu teh Setyaki naon teh naon apa sih di kan ditepanggil jeung ari di ditu Cinjang, saya cicing. Ganeng atuh Bapak teh juga kungkuk jeung riweuh jeung kokong ungkung. Eta punggung ada ngeukeun naga ieu mah.
geus kasasama we sia teh. Cepot kan cik tong bating heureuy sia teh pan sidik keur dindes Oh, pan ieu teh keur ibu. Naon sih naon dicare kudunungan teh ka seuri. Juragan Arjuna ngamek mun eueuh sima ka aing. Kumaha cepot ulah loba teuing neureuy. Heureuy. Main neureuy heureuy. Teh juragan Bima ngamek teh wah. Kumaha Kang? Cing sabot cing. Si Maaf. Geter paling jawab tuh. Jantung dengan getar. Baheula we baheula. Kumaha baheula? Di bawah tunggu pare ku aing. Juragan Bima malah mun aya hayam teh. Kumaha Sieuh. Hayam. Cang. Hayam teh luncat. 3 tahun teu ngenog. Nawa ke teu ngenog. Naha make teu ngenog dah hayam mah jalu. Didege. Juragan Arjuna mah lain. Kumaha? Lamun aya hayam ngaliwat teh, heuh kumaha? Sieuh. Hayam. Hayam teh lain nyingkah ngadon ngising. Ngadon ulin ke supermarket. Pajarkeun heueuh aing tunggu pare. Iraha. Aing teh anak raja, iraha aing tunggu pare. Lain kawas anak patani geus ya Kang. Kukuh da aing teh anak unet. Ngajeng tunggu pare. Didangu teh gedungan. Tuh, kekelan sieuh. Nereyeuna. Ke yai antos kenal. Naon ieu teh permasalahan? Wah, Cing. sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan aing ngagudulur jeung sampean. Hah? Wah. Di menit ayeuna luntur dulur laas baraya leungit pencakaki urang timukeun musuh jeung lawan. Edan sia. Wallah. Sidik aing teh keur jadi jago sayembara. Dah. Kari-kari ayeuna putrina kagak dibawa ulin. Ya, ngalunturkeun wibawa negara mo. Tegablek pikiran senerena. Beres. Iraha waktuna. Lain iraha sia. Sia nu maling lagi. Akang terumasa malingi. Wah, sairaha aya maling ngaku. Oh, Hah? tenan. Si kene aing ka dieu teh aya kana 20 menit. Tahu pamisah kitu waktuna akang teh teruskeun we ka Rai Arjuna. Sieun akang teh sasarangan jeung Rai Arjuna. Laras aya saksi atuh. Tenangkeun Rai, tenangkeun hate. Hah? Sok urang badami jeung akang, da akang mah teu rumasa eta. Aya model. Ayo jadi ditu ku aing buat. Aduh, Ya, Yai. biasa. Kula nun kula kumaha ieu? ku kaula we bakal dipodaran Heula. Urang warah we. Urang warah heula ku akang. Sugan jeung sugan bakal ku akang bakal bisa bisa eling bisa baik di pikiran. Sumohon. Biasa di dalam. nya atuh lamun kitu mah mangga teh teuing kang pidoana ti kaula Jik. ayo sakang semua Aya anak nepi ka kieu teh. Sumohon wa ulang. Kalah palang siang ucu. Kumaha wa. eta da cek bapa mah itu da salah hitungan init-initan teh Tengit kuduna poe Senin dari maka ka poe Rebo eta. dak itu salah hitungan teh ketek itu jeung tara salat dampakna kieu geus nyingkah mangga Bisa atur ya. Di podaran bae. Aduh. Lamun kitu carana geus kaleuwihan sampean. Teu meunang disabaran teh. Teu beunang disabaran sidik kaula mah teu apa? Laras.
Alah, siau kaera belum. Doh. Aku maling le. Aku sia. Teu masak. Tong dibawa ke si Cema si Gondelwala. Lamunnya mah anjing lelaki langit, ha? Kurang ajar. Lesotkeun aing rena. Coba sia. Oh, lesotkeun aing motor aing. Kiri harga gunung Lucy cacing paingan tersangka 1000 seberang jamu jagoan sia awas ya mau mere hampura kowe mau bakal ditebrak nyetak kuacian kita kacana pinas dikersahyan tuh ya hiji Raden Setyaki nganggem aji kidang kancana leres kekuatan luar biasa lumpat satakar kebak dugi kata tingalieun ku Narayana ieu ge naon nah dulu euy olu geus angka Narayana tu alah sia abuing akang alah anjir euy saksian atuh kabulut-bulut kitu itu wallah naon eta nya euy motor di naon lain eta alah silakan kadek ketabrak awas kijang naon anu baju jadi masalah luka atuh ada nepi ka kieu laras pinas dikersah yang tumampara doh ieu ge sabot Narayana ngalamun Raden Satyaki ieu ge sakilat parantos aya di paeunana kalayan pananganan nembrak kana dua dadana Narayana dah dugi ka ngaluarkeun getih tina paham kalayan pinas piwir pangamungkulan dugi ka sampun masing pati teu makan itu laya buat alah obana eta koyok kitu edan sia kurang ajar sia lunturkeun wibawa Komara sia ayeuna poing pae Arjuna lamun nya sia deuk ngabela ieu Narayana ditaguan pae ditu doh aya kitu ulah naon atuh dudungan dalam maut teh aya anak ganeng gitu lain kos pain ka bapak
apa wes teh? Jangan ada gungkeun. Muing derajang, silakan delusu. Putra raja. Kumaha? Kumaha Ya tadi juga bikin bawa bal sembawa. Gusti Arjuna tuh. Tinggal itu udah kieu. Aduh. Kakang Narayana. Aduh kayana. Kumaha Kang? Cilaka ieu. Alah duka teh teuing nu. Pinasti kersahyang tumambah. Doh, ieu ge. Raden Narayana getih anu kaluar tina paham kalayan pangambungna lumumbetik kana dirina kalayan hirup sapihara sabihari itu kayaanan yang ngiratangi aduh dah aduh Kakang Narayana keluar tina etika ayana geuning ulah juragan kahebat kitu dulu kitu ngeul hirup deui aya kitu Kang mun dewek boga ilmu kitu genah kan geunah dewek mah geunah nyeuy beunghar Kang beunghar digana boga mobil oplet cai ulah nun kula ningkah yai akang dek angkem ilmu triwikrama maksudna pada diwara sok tebian beres mangga ulah nun Raden Narayana doh jeung matak mantra triwikrama leres kunyam kayanana watak wantos ieu triwikrama salirana ngaagengan lir gunung anakan ieu ge kitu kayanana den niranga watak aji triwikrama den niranga watak aji waliwan triwikrama lir malam tumreping api sacidoing metu sakecaping nyata doh ieu ge warusa durung winarayan Raden Narayana ngaagengan kayanana doh ayo ya jaga dong sate gede Narayana ayo aing satyaki Geus aing geus ngagedean sia katana dikepeuk ku dikepeuk ku aing ku sabeula buni aya sia lamun aing ngalengkah di dunia teh moal teu tilu lengkaheun ku aing di karekahan moasieun ngagebroseun we ayeuna sia itu si satyaki siga sireum jeung curang cileum teu geuning itu naon si cepot ka pacilingan dah biasa we meureun lah jang Kang gede kitu dulu wah eta Gusti Narayana teh ya kitu anjir Gusti Narayana luar biasa eta jeung gedong sate gitu jangkung eta jangkung badag kitu bot dewek euy adieu bade bot sampeurkeun kitu akang ali magan sieun adieu sia moal ali sieun si didiep si balak mah moal kakang adieu urang bae duit tah lu kau bae kitu mah rek bare duit dolar cuma kepihaturagan akang dina mumuncangan tinggal itu gitu dina mumuncanganana dewek dengan itu ada sepatu lagi alus itu wah sewalau aya naon kan sok sia
Geroan si Satyaki. Da mane mah bisa neplak ka aing sorade. Da moal katempon beungeut aing sakieu gedena ngapakan mega. Disangka-tangka ka ieu teh. Sok aing nu ngomongna pek ku maneh tuluy keturutan we omongan aing. Turutan bakal. Bisa teu? Ya tiasa we teu tiasa-tiasakeun. Sok buru-buru. Belongna ka itu atuh, kan? Belongna ka itu. Ka dieu. Ka itu disetik ka dieu. Cicing jadinya. Akang bisa nurutan jeung saja dong. Maneh mah bisa nurutan jagoan. Jagoan. Salarura. Yo. Kumaha kan? Dengekeun we. Satyaki. Sok. Angge teu? Odoh. Itu? Tong make kitu atuh sia teh. We kitu. Satyaki. Oh, lu sorana. Untung manja atuh. Sarana rayana. Lamunnya anjeunna laki langit. Lamunnya anjeunna laki langit. Lalanang jagat. Lalenang jagat. Lalanang. Lalanang maksudna teh. Gerasing hareupan aing narayana. Gerasing harapan aing. Saha teh? Narayana. Buru-buru sia. Buru-buru. Geus ka itu maneh. Geus ka itu maneh mah. Silain ka itu, kan? Silain ka itu. Aling, akangna. Maksudna? Haling. Duh, si Jurik. Dicek lah si duk aing. Kumaha tuh? Ing. Jate. Baung teu leuwih ti Jepang situ. Narayana. Udang deui sampean mana sia? Temokeun beungeut, ha? Kurang aja. Mana sampai dareda? Dong nyumput gitu sia menyemani lalaki. Lamun keur nyantana sia. Kudu jatria. Wah, segede kitu mah dicek ku aing. Ieu Raden Satyaki. Hege. Salirana dicek ku leungeun sabelah ku Itri Wikrama Narayana. Alah, sia. Gerak ojah. Apa ku aing, ha? Gerak ojah. Sok sia ngayawan. Sahayu. Ayo sia aing Narayana deh. Ha? Oh. Dipencet ku. Wah. Hehehe. Ampun Narayana. Sia teh bungana bau wae. Kurang ajar teu bisa-pisan diajak ngobrol. Kita sarupateun hirup teh. Getas harupateun cik atuh. Musyawarah. Jeung dulur. Bere penerangan aing teh alasan naon sababna. Da teu rumah sa aing mah. Alah ampun ngapunten. Sok sia. Wani keneh teh kang aing. Ieu aing Narayana. Alah. Ampun Kakang Narayana. Ya sia. Aing mah sieun aing geus minta ampun teh der ngajak gelut deui. Moal hampura kaula. Hapunten kaula Kakang Narayana. Bener. Leres. Sok sia aing minta jawaban ti maneh. Naon sababna bet ngaing dituduh maling Dewi Setyaboma. Laras. Nya atuh mangga. Ieu Raden Triwikrama. Doh ngalitan di janten Raden Narayana. Kumaha Raji? Dah. Jang, Kang. mempesan deui deuleu. Ngaretikan deui. Oh. Tadi tinu gede teh. Ah, euy. Allah tahu ya Kang. Kulit tamal yang gedean 5. Bener. Ada.
Kang. Ampun Kakang Narayana. Kumaha ieu? Ieu teh kaula teh sayembara bieu teh jadi jago sayembara tapi beja ti Pati Setya Dharma. Yen Akang cenah nu ngiwat. Oh anu nyanak amengan Dewi Setyaboma. Nyanak pun lanceuk. Tah Kang teh terumasa. Bilih teh percanten Akang teh gaduh hiji ajian, hiji senjata. Ngaranna teh gambar lopian. Cobi tinggal kusagira. Cobi ulang. Oh kan saha saha anu ngiwatna. Sok tinggali. Geuning ieu teh Katingali kusagira. hiji buta gede. Buta gede. Buta gede. Wah Kang Oyon. Jeung buta gede jeung ulah dia walat ngajadikeun salira geuning. Tah nu matak Akang ke rumah teh ieu. Tah ku kituna hayu teh ayeuna keneh jeung Akang hayu. Urang teh ngan Setyaboma. Hah? Wala aduh hapunten. Yang Kulangan. hebat kitu eta ogan sengkala deui. Oh bisa nuduhkeun Akang. Bisa nuduhkeun bisa nampo kajadian anu geus kaliwat. Heeh, aya kanehan. Salah euy. Eta Gusti Narayana. Aya gini nya kitu bisa nonton bola gitu. Anya sarua we, atuh da sarua jeung internet. Hayang ieu ngadukung Spanyol da we. Akang teh abdi mah Italia. Tapi geus elehnya. Acan dipina. Acan dipina isu. Heeh syukur ya tuh. Tah kitu nah hayu urang teh ngan. Tulung, tulung. Sora Ada Mas. si Aceh. Ya, sora Mas Yuning itu tulungan tuh. Tulung kaula. Olah. Aceh Setyaboma. Cak. Ye yai Setyagi. Wah. Caki. Oh, ini gitu Aceh. Geni salira Setyaboma. Panuhun geuning teh salira Narayana, Kakang Narayana. Aceh. Setyaki. Tulungan kacek teh diudag-udag juri. Nepi ka balaren kieu tingari. Laras eta salira nepi ka rancang. Alah. Kusaha? Nyai. Kaula teh dipaok kali teh cenah ti nagara Jenggala Manik. Nyaeta anu nyiwatna teh Senopati Yudakala Denta. Bukti katingali. Olah, beki leureus we beki leureus. Laras. Kaula teh ayeuna diudag-udag kaula nun tulungan. Mengker kaula. Mangga tulungan kaula. Aduh, Olah, panggil jeung si Narayana. Wah, iya. Cilaka ieu. Iya bebener nanti pengen. bebeni itu jago saya marah bab datang. Dah. Cilaka. Ahoy. Sirang. Kemana wae tuh gede? Iya dengan mana mah? Suka jadi eta deui. Apaan sini keur budak putri? Oh ya, Cilaka Gusti, eueuh wae Gusti putri teh. Oh iya nu maling teh. Wah, teu nyumput oge hese ieu. Geus kapergo. Geus kapergo atuh, moal bisa ngencar moal bisa. sok sia tanggung jawab jeung kelakuan maneh. Ayeuna pisan putus riwayat teh. Lamun kitu carana sok tinu lega. Coba. Ayo. Waktu saya bangun.
dia ke Syaputri. Coba sepeda deui. Ya. Tongeng ge satara biasa aing mah. Bisi boga penyakit aing. Bodar. Angen ditanya ieu. Angen sebel mau gading kayak dahar aing deh. Pati seueur. Aduh. Karena banget teu. Boa-boa mah. Pakai utah boa-boa. Sebel gini euy. Boa gitu. Abuy. Alamwari anjing deh keluar mi. Karena barang. Gading geus meunang 5.000 nya si meuli deh. Da eta kana barangakan. Dah lebar ada di hakan deui. Golo. Daun hayang teuing. Hayang mata. Ya mau kumani. Rajan mere. Ya ka bisa aduh. Rajan mere urut silaing. Walau. Hayang ucah. Hayang puasa. Usaha tuh. Udah, ya mang ampun mang. Mang ampun mang. Suatir atuh. Pika kuat ieu wae sih dipake batu. Tong lupa ke atuh. Naon hujan ieu euy? Ada harodong. Anyir utah. Goblok teh kurang ajar mutahan ka aing. Paras ya ampun mang. Tapi kau Lieur. Pasti. Jurig deh. Kabida-bida. Mang. Ampun mang. Sesi utah ka aing, ampun mang. Suatir. Aduh. Ringas. Aing gede. Aksam. Tingali atuh. Tingali atuh. Bos kabur atuh bari. Kabur euy. Bos nepi gitu. Bos nepi ka Jomin. Muntang kana tumbuh. Sakanya muntang kana awi tah. Ada wala. Muntang. Tulung. Muntang ka Gusti Nu Maha Suci atuh akak. Alah. Kemana pun lanjut ulah. Eta dihanap. Di mana? Dia. Eta dihanap. Deh. Tulungan aing. Sugan teh tomket. Punya si trompet gede kieu. Pada bisi naplok. Tulungan aing geula. Tulungan aing ieu. Tulungan karena. Terpercaya aing. Terpercaya naon aing maneh? Bisi lain lanceuk aing. Tiraku atuh. Aduh si de. Tinggal itu banget aing pagek. Eta pe dina Kuit aing beureum. Dina kuku. Terpercaya kumaha sieun kuku petot. Dina kuku tadi kan. Terpercaya. Kumaha tuh yang percaya buru-buru aing teh bisi labus deh. Sok salamun heueuh bener lanceuk aing sok bejakeun kronologisna kumaha. Apaan mita deuk teh gelut jeung buta. Tah deuk teh gusruk, leueur. Digebus ka dieu buru-buru situ tulungan aing teh duh. Buru-buru tulungan deuk teh. Heula. Si anjing. Akan sinukeun deui aing. Si buta. Si malek kronologisna. Da wala tulungan aing da wala. Ampun. Bisi lain euy Da wala. Dek nangan lanceuk da wala. Amuy tega sih. Aduh anjir. Ada sok muntang atuh kan. Muntang ka mana deui? Ya muntang ka Gusti Nu Maha Suci atuh kan. Alah, jang. Nepi ka kitu deuleu.
Alah, amuing aduh. Lulungan PK kieu teh jang. Wah, karunya atuh bisi ka najungkrang. Bapak sae, bapak dewek euy. Ya, Tamun tangkana. Ieu euy. Tamun tangkana bintis atuh. Aduh. Tuh. Ajik. Kau nih teh. Ayah. Aduh. Ayah. Sugan deh sanes banteng. Ya. Jadi tulungan Ka aing ngundangan heula. Kurang ajar. Walah sia. Teu sangka ieu geuning datang sejagora. Wah, Sawas ya. Kurang ajar geuning sampean nu man anu mawak lanceuk ulah. Kurang ajar ieu. Wah. Woi. Modal duit. Modal bade sendiri. Oh. Lesotkeun aing modal. Ayo, ya. Datan merah tangga teman. Datan merah tangga teman. Pakulingan rangga. Pasti. doh. Udah kalas. Walah. Jamana si Senopati Lurus. Yudhaka dan tadi. Nepi ka kieu teuing nasib diri Bagjawa. Dagot-dagot di Pareto setiap momen ya akang Yudhakala Kresna anu piharep kasalira hayang rerentengan jeung Andika sasaka tarik kata jika pentang asmaragama kudu jiwa wewe nyata Dewi Setiaboma Tahu di mana? Kajaan loba kergantina moal cara anjeunna Setiaboma nepi ka lunta ti nagara Jenggala Manik dek nyusul si Senopati Yudhakala Denta asa jadi bangsa songeten eta si Senopati nepi ka lila Senopati lila ya Tinggal itu aja nu ngebul pada itu. oi Doh. Siga Ki Adi Yudhakala Denta. bener tinggal itu ulah diawan apa tuh tamak gula Baris. Alah, ayo susu Satyaki dialungkeun ku Baris. Senopati. Lah. Satyaki. Hade ulah dilawan eta jurik. Moal kuat sampean nandangan kasakeun jurik.
Tingalikeun kaula bakal ngawarkeun Cakra Udaksana. Iya. Bakal dipentang Itu saha hiji deui itu? Aduh. Dah. Sigana baturna eta Senopati. Rupina tembak ku kaula ku Cakra Udaksana. Itu tinggal awewe na lumpat. Wah, edan teh sia. Raja tungguan dari ditutup. Silaka Gusti, Sinarayana itu dibawa ku Sinarayana papacanganan teh. Waduh, pinasti kersayang tumampara. Doh, ieu Patih Yuda Kalapati kalayan Senopati Yuda Kalatenta. Ditembak ku Cakra Udaksana. Inggih. Leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana jangelek jadi kuda opat warna. Leres. Opat kuda warna putih kuning abang ireng. Doh, itu kaayaanan. Gila-gila ya kurang ajar teuing Sinarayana nepi ka kula kalengitan Patih jeung Senopati. Patih tanpa leuwih hilang tanpa karana ninggalkeun kaula. Nyai Setyaboma nepi ka kieu akang perjuangan ka Nyai. Dulu lapur baraya beak pamili leungit. Sasat akang moal kauntun tipung katambang beas kanu geulis. Setyaboma tepi ka kieu-kieu teuing kaula. Rasakeun Narayana kaula teu males pati kasampean. Iye mending keneh kula tumpur ludes tibatan kula nu geulis sorangan. Rasakeun kasaktian kaula Narayana. Bangsa Narayana pinasti kersayang tumampar. Doh, ieu Raja Yuda Kalakresna oge ditembak ku Raden Narayana dening Cakra Udaksana. Leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana jangelek janten mahkota kerajaan. Jadi mahkota adalah Rarada saking sawarga Malaya kalumungsur ti kayangan. Allah taala ulah kaget Narayana. Aduh, yang
maka piatur kaula. Syukur terima ku kaula. Narayana Kaula nun kulayan. Gerak tarima. Ieu mahkota kerajaan. Di detik ayeuna ti menit ayeuna anjeun. Ayeuna bakal diistrenan jadi raja negara Cengkelem ini. Ayo. Kalayan dipasihan namiku eya. Ayeuna anjeun teh ngaran teh Kresna. Kalian boga gelar Batara. Jadi Batara Kresna pancen ya adet. Ayeuna jeung kareupna anjeun kudu jadi pengaman dunia Kresna. Wallah. Sok anggek saudara. Pantes. Ya. Nah. Duh. Wallah, ai memilikan menak. Diistrenan jadi raja deh. Wallah. Memilikan menak. Teu kapala. Ukur mah diistrenan jadi raja. Ya, ditikah. Katambah-tambah dulu bakal ditikahkeun ka Dewi Setiaboma. Sumuhun. Dewek dia ngobrol jeung Raden Setiaki. Kumaha cenah? Pan kita saya marah. Heeh. Saya marah teh can ditutup. Encan. Anu harti bieu nu ngelekeun Setiaki teh Narayana anu ayeuna jadi Prabu Batara Kresna. Gusti Batara. Olah, kagungan garwa ongko boga jadi raja ongko. Jadi raja ongko Kang. Lain teu kapalang milik jelema nya urat emas teh nu kitu. Jang. Lah, Alhamdulillah dugi ka dieu we akang mah nya. sumuhun ulat. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Salamet. Hapunten tina samuda wis kalepatan. Amin. Boboh sapanon carang sapakan. Dilalakon urang pungkas we kumbang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka.